Are amat dia lembur. Karena ya budak tuh nyampur kain. Lecek penting kemana? Nganjang panto. Entah itu anjang motorna. Dong aing ge, aing nganjang pakai motor grand siapa? Siapa yang ajak aing? Aing diajak ku budak. Aduh, dulu lalir amat. Ngopi teh. Kopi teh. Pideng hiji. Lagi orang kemana lagi? Nyawa pugus ya, nyamper ongkok kayak mah. Maksudnya orang mendingan ngomong bae ngopi. Ayo. Pancing saya di bahas sih. Tenang gitu. Mas, mau kopi man? Ada duit, aing kokolot si ongko nu ngajak. Oh, besok kayak ngutang begat Santi lah. Santi, kopi dong 2. Lah paling gak siapa ngutang, kamu lagi can bayar. Ka warung ongkoh tapi temoro duit kumaha ba? Teh kudu diomongkeun bae, izin pan kasih dasar. Bayang sih ulang ngutang deh. Aduh, ayo mong. Kopi nang hutang atuh kumaha rasana eta pahit jeung. Geus gane lah cek, aing nu ngopi. Ngopi lah. Ieu naon deh aing minum macan. Aing nak nyeruput etik doang, Bong. Jamalpi ka beak. Kadang aing lah nu nginum. Ya beakeun geus sia. Atuh Mong, beak ieu mah dedekna doang, kabina-bina. Ri, libur gawe berapa ya? Seminggu karasa di imah karep yuk. Ayo yang sarua karasa yuk. Jadi ini ke mana? Karep nih lo mah. Ayo. Neng Riri, reka mana? Saya teh sih beli sahabat. Arek ulin bae karep. Di dia beneng ulina, di dia mah jajan. Nih menang kenalan tuh, mendingan ulinya di dia, di jajanan ku si Cimong. Ngerinya, yang nggak sayang yang baso si. Pan sebulan malah nitah aing nu lakir, aduh. Nah, Riri, malam minggu teuing neng ulin. Ayo bang. Aing ilu lah. Ih, si aing iluan bae, cuma diajak wae. Arek ulin mah ulin bae. Ajak tuh betulna. Ih, sia naon sih? Iya baso benernya dibayarkan. Ngurang segala kan? Bayar. Ih, pan bisa nu bayarkeun. Biasa tuh. Makasih ya, aing dibawa baru sih ya. Aing dibae nu katempuan. Sekali kena atas Santi belah nu nyatet. Metis yuk. Mentis naon? Atuh metis naon deh, nu penting metis. Mas sidang yuk. Ayo. Aju be ka nyaon kudu boga gedangna. Moal aman. Bang, situ lah bang. Tuh bagian pimalingin be aing. Walah. Ayo gerai. Mong. Siapa naon? Tuh sebulan ben ngalana nyaing dibae. Mong aing nu boga lagi galaknya bengis. Aing saing dibae mah katempuan. Aing. Bang, aing hiji lah. Tuh aing naik di enceng menta ti heula. Tah naik mah embung sia. Dora lah, aing buru anu bogana. Aduh, tuh budak alam jada gedang aing biak dalan. Awas kun ke budaknya. Iya budak, gerancang amat lompatna. Coba aku yang dilika Cidurian tuh kan lompat ke Cidurian. Tadi tos dibayarkan ku si Cimong. Si Cimong nunduk bayar. Can dibayar jak si Cimong di geus nanjing utangna. Udah kurang tangan si Cimong. Ayo. Sial doangan. Kan ya saya ulah ngalah gedang Mang Umar. Nyaon bukan galak, coba semurang beunang mantek dikadek. Karena aing nyaho mong jelema nu ka kebon pugus.
Nyahona sia mah jelema na galak. Ongkoh aman aja. Kita budak ko nakulakir. Oo, ang bisa sembako be aing kan anu bayar mah. Ayo lah komperkeun. Ayo. Wih, itu budak Rin. Iya, itu tuh. Ayo urang kebukan. Ayo. Bang, tadi ngomong mandek ngelakir aing ditali kuda santi. Aing tah mayar tuh si boleh ujug-ujug tah ngelakir sia. Si boleh tuh tah mayar kata Santi. Ah, hendak sahake nu bayar ja aing ditagih ku teh santi. Untuk boga duit mah ulah sesuana lakir. Terang gak ada sia maling gedang aing.